Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten kasadayana patepang deui sareng abdi Rina Maisari dina program Warta Terupdate. Pamirsa, naikna harga jengkol di Pasar Loji Karawang. Jengkol nu dianggap kadaharan nu teu elit sabab nimbulkeun bau nu teu sedep di kamar mandi, dinten ayeuna hargina 2 kali lipat hayam potong. Namun dibandingkeun jeung daging sapi, jengkol sakilona ayeuna sarua jeung satengah kilona daging sapi. Jengkol teh lain kaasup kebutuhan pokok masyarakat umum di Indonesia. Tapi, keur sabagian panggembarna, jengkol bisa jadi hidangan wajib nu aya di meja makan. Ngan ayeuna mah hargina naek hampir 50%. Jengkol dinten ayeuna sabaraha hargina, Pak? 50, Satacana sabaraha hargina? 25. 25.000. Mohon Kunaon sababna harga jengkol bisa naik? bisa naik. Eta di dituna yang langka. Oh iya. Heeh. Kunaon Banjir mah biasana sok murah. tos sabaraha lami naik nah harga jengkol? Lamina 2 minggu. Oh, tos 2 minggu. Heeh. Biasana hargina lamun naik seueur peminatna teu, Pak? Seueur sih. Oh. Upami naik mah. Oh nya. Tapi jarang aya nu gaduhkeun gitu. Oh nyamun, Pak. Padahal harga daging sapi secara nasional dinten ayeuna rata-rata 100.000 per kilo. Kukituna harga jengkol satara jeung satengah kilona daging sapi. Ieu tangtu ngaberatkeun Ibu Fitri anu biasa ngasakan jengkol jeker kaluargana. Tanggapan Ibu dina naikna harga jengkol dinten ayeuna kumaha? Ya tanggapan abi mah nya abi mah da hoyong lagi nya mudah-mudahan we jengkol teh hargana turun deui supados enang mah di warung-warung ge hargana mah ni awis nu tadina paling awis ge 5.000 saparapat bisa 10.000 anu mah 12.000 enang ni awis di pasar ge mun awisnya di warung ge jadi lebih awis nya mudah-mudahan we hargana sing tiasa turun deui we abi mah. Ti Loji Karawang Dea Ramadhani tengsau ngabarkeun. Warta ngeunaan naikna harga jengkol tadi nutup jumpa urang sadaya di acara Warta Terupdate sonten ini. Abdi Rina Maisari jeung rekan abdi Janis jeung Dea ngucapkeun hatur nuhun.